ambulan apa nyuwat oh blang Sampurasun. Alhamdulillah orang ditepangkeun deui dina gelaran pangatikan aksara Sunda di channel Calisada TV. Baca tulis aksara Sunda. Anu sakumaha biasa medangkeun contoh-contoh penulisan aksara Sunda. Anu kaleresan dina danget ieu masih ngabahas perkawis contoh-contoh penulisan aksara Sunda khususna aksara suara nyaeta aksara suara O. Begituna ka dulur-dulur Sunda di mana wae ayana menuju manco ieu kanal sumangga disiapkeun alat tulisna etang-etang diajar. Mangga titenan contoh-contohna wilujeng nyak seni. Sakitu anu kapihatur kirang langkung nana dadeha punten mugi sanes waktos urang sambung deui dina gelaran baca tulis aksara Sunda. Mudah-mudahan urang sadayana masih kena dipasihan semangat kanggo belajar aksara Sunda. Hampura tina samudaya kalepatan. Rahayu, rahayu aksara Sunda. Cag